gitu cek, pakai baju yang penting rapi kan alus oge. Aduh, isuka ondangan. Mana eueuh baju deui. Pinjem heula kitu ka Cah Haji. Cah Haji, Cah Haji. Cah Haji, kabeneran aya di imah. Nya ce, ieu keur moe baju aya naon? Cah Haji, hari isukan Cah Haji dititah teh ku Haji Nyai. Kahajatana Haji Nyai. Oh nya ce, Cah Haji oge isukan dititah ku Haji Nyai oge. Abi oge dititah Cah Haji keur nampi tamu di hareup. Lamun Cah Haji dititah di tukang ce. Meureun ceu mah dititah di hareup oge dah masih dulur. Matakna dititah nampi tamu di hareup. Tapi abi teu boga baju alus Cah Haji keur nampi tamu. Piraku abi make baju gote kan era ditempo ku batur. Cah Haji, abi meunangkan minjem baju ieu. Katempona ieu cocok keur abi Cah Haji. Naon? Dek minjem baju ieu. Jadi jelema nya apa adanya gitu cek, pakai baju yang penting rapi kan alus oge. Allah, Cah Haji, piraku urang dek nampi tamu pakai baju gote. Oke, lamun ditempo ku para tamu, abi kumaha? Menangkan Cah Haji, abi nginjem baju ieu. Ya geus pek pinjem we. Cah Haji kan loba gelang emasna. Menang teu abi nginjem hiji keur dipake isu. Cah Haji kan di tukang. Moal aya nu nempokan Cah Haji. Lamun abi kan cicingna di hareup. Lamun teu make nanaon, kumaha nya? Kurang cantik Cah Haji. Naon? Dek minjem doang. Geus dibere injem baju, malah dek minjem doang. Nya teu meunang lah cek. Allah, Cah Haji meni pelit pisan. Isukan lamun geus beres acarana, ku abi dibalikeun deui. Moal dijual moal Cah Haji. lamun Cah Haji pelit, moal bakalan dibere nginjem baju ieu. Nu penting mah hayang gaya tapi bunga modal. Nuhun ya Nur. Cah Haji. Waduh, geus bisa meuli bea sakarun nih. Ayeuna mah loba duitnya. Geus sanggup meuli bea sakarung. Loba duit di mana Cah Haji? Ieu kabeneran aya rezekina salaki abi Cah Haji. Matakna ku abi langsung dibelikeun bea sakarung. Ngaranna ge duit Cah Haji, lamun teu buru-buru dibalanjakeun kana kabutuhan imah, engke teuing ka mana beakna. Matakna ku abi langsung dibelikeun kana bea sakarung. Paling cuman pamer ka tetangga. Pamer naon maksudna Cah Haji? Beas ieu dibeli keur dahar, lain keur dipajang Cah Haji. Lamun lain pamer ngaranna kenaon maneh meuli beas karungan. Berarti tujuanna keur pamer kan. Lamun meuli sakarung leuwih hemat Cah Haji. Ayeuna geus ngarasa mampuhnya. Cah Haji, ulah pinter pisan ngitung balanjaan batur. Hitung oge lah sabaraha susah payahna jelema neangan duit. Nya we lah ayeuna mah meningkat minah pisan ngomongnya. Lamun kitu Cah Haji nginjem heula beas 2 liter mah.
Oke, lamun Cah Haji geus panen, ku Cah Haji digantian. Cah Haji tadi ngomong abi pamer. Nah Cah Haji ayeuna malahan pinjem. Nya atuh geus tong diasupkeun kena HP. Kan Cah Haji mah geus biasa lamun ngomong sakitu kan. Cigah anu teu nyaho, Cah Haji cigah nu kumaha wae. Cah Haji bere heula ye 2 liter. Kampura ayeuna ieu teu bisa. Nah, biasa aja kan masih aya sakarung. Beasna emang sakarung, tapi bukan berarti sakabeh jelema bisa nyokot. Ngerti? Menit pelit pisan ece. Lain pelit. Coba lamun ti awal Cah Haji datangna baik-baik, beda deui caritana. Tapi kita tadi nu kaluar ti Nabi Cah Haji malah kata sindiran. Lamun butuh bantuan, datang baik-baik, ulah siri kana rezeki batur. Terus ujung-ujungna berharap oge menikmati.